Ya Rasulullah salamun alaik Ya rafi'a syani wa daraji Adfata yaji ratal alami Ya khairal judi wal karami Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anu ku pribados tipi hormat oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kelas 11 anu sami-sami parantos stay tina grup masing-masing. Alhamdulillah mudah-mudahan sadayana dikucuran ku rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibarakahkeun sareng disehat walafiatkeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertami-tami puji sinareng syukur hayu uang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwa salamna teu hilap hayu urang curahkeun ka junjunan urang sarerea wastana habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kapala kaluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in atba tabi'in, parat ka urang sarerea salaku umatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi, para jamaah sadayana, khusus kelas 11 anu sami-sami hadir tina grup sewang-sewang, satacan sim pribados ngalakonan materi anu kahiji dipayun sim pribados hapunten anu saageng-agengna belihna tina penyampaian secara virtual kirang merenah dina pelaksanaanana. Oke, margi waktos parantos langkung urang kawitan wae, mangga sadayana tingali kana tulisan atanapi seratan anu warna biru muda nya gitu, atanapi ijo toska. Tah ieu di luhur aya bacaan materi bahasa Sunda, khususna materi bahasa Sunda Arab. Tah kanggo pembelajaran kelas 11. Tina materi bahasa Sunda Arab di slide kedua aya bacaan judul materi kanggo semester kahiji tahun pelajaran 2020-2020 hiji. Ta ieu anu bakal ku urang dipigawe teh sadayana aya 4 bab. Tah tina 4 bab eta saresna urang kedah apal materi-materina. Tina bab kahiji aya wawacan, bab kadua carita pondok, bab katilu warta, sareng bab kaopatna panumbu catur. Ta eta 4 bab anu bakal urang dipigawe di semester kahiji kanggo kelas 11. Tah gitu. Mung sapertos biasa upami nulis nama teu aya kunu laten, sadayana ku aksara Arabnya kade. Makana ti ayeuna anu masih keneh tacan tiasa sok belajarnya. Upami tos belajar walaupun urang sistemna ieu masih keneh ngalaksanakeun daring virtual, tapi keukeuh urang kedah ulah jauh-jauh tina ngaos aksara-aksara pakuat pakaitna, wabil utama mah tina ngaos Quran supados urang tengat gitu. Tina huruf alif teh model kumaha ba kumaha sa kumaha gitu jeung sajabina we eta mah. Tah gitu. Mung salian teh eta oge kanggo kelas 11 biasana ieu basa Sunda mah seueur najomna. Tah ku kituna tah angkin dina pertemuan kadua
urang kedah apal najom anu bakal ayeuna dipraktekkeun kanggo praktek minggu payun nya. Kumaha najomna? Ieu aya najom silsilah Kangjeng Nabi. Kedah diapalkeun kumaha Bapak dipraktekkeun laki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Muhammad putra Abdullah Abdullah putra Muthalib Muthalib putrana Hashim Hashim putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra Qusay Abdi Manaf putra Qusay Qusay putrana Kilab Kilab putrana Murrah Murrah putrana Ka'ab Ka'ab putrana Lu'ay Ka'ab putrana Lu'ay Lu'ay putrana Ghalib Ghalib putrana Fihir Fihir putrana Malik Malik putrana Nadhar Nadhar putra Kinana Kinana putra Huzaimah Huzaimah putra Mudrika Mudrika putrana Ilyas Mudrika putrana Ilyas Ilyas putrana Mudhar Mudhar putrana Nizar Nizar putrana Ma'ad Ma'ad putrana Adnan Ma'ad putrana Adnan nu wajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam henteu wajib uningana sabab taya jalan sohe sabab taya jalan sohe wajib deui uningana rundayan ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah Muhammad putra Aminah Aminah putrana Juromanab Aminah putrana Wahab Wahab putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra Jurah Jurah putrana Kilab Jurah putrana Kilab tepang deui teh eyangna dikilab jangka warengna jadi ibu jeung ramana masih kene saruntayan masih kene saruntayan tah sakitu nazomna anu urang kedah diapal mungkin dina pertemuan kadua tah sakitu wae hapunten bili bisi aya nu kirang merenah khususna dina macakeun nazomna nya. Insyaallah urang kependak deui dina pertemuan kadua ngan kedah apal sadayana nya. Sakitu wae billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.